Keur naon Kak? Iya minah-minahkeun bawang sekalian teh. Jadi loba tuh nanti bening naon ya? Tama iya nanti rawung. Rawung. Oh, tes di mana? Rawung ini kenangan halodo ya. Ah tadi halaan tah leuncang harideung gitu deh kan. Oh, boga nu hayangeun padahal mun aya nu hayangeun mah hek bae nek di aralam. Heeh. Kayak lah mereka balik rek minta jang bini teh. Sampai datang geus keur bini mah sedang geus harideung geus arasak tuh. Ya lah ini sukan boga gak eta. Oh, wah aya naon teh? Lah lain urang aya pigawean saeutik lamun daek mah babe atuh. Gawe naon? Hah? Gawe naon? Lah kurang kore di sawah saeutik di kebon. Di sawah di mana itu? Tadi dinya di Cenengeng. Paculeun. Ngoret macul itu. Hah? Ngoret macul. Nu sabelah mah koredeun, sabelah mah macul keneh. Oh, yang geus keur bae lah tuh urang. Oh nya. Kade ya mau yang di batur. Bener diuk heula mah. Heeh, 6. Da cai mah aya. Bicara rangkeul aing cinogo wae deui. Anjing we heula ka warung heula tuh meuli heula dengan etana ngopina. Mah duitnya teh boga. Oh, apa ge heula nu aya? Dumuk teh boga. Nah, wes. Iya, 8 Cibuhun. Oh, heeh. Ka mana? Rek kadinya ka warung? Ka warung. Heeh. Pan di Lebak aya warung. Di mana? Itu warung. Akan bae kumaha urang we ka mana-mana ga tuh. Lain ari nganjuk sok ka mana? Ka Lebak anyuk mah. Ari meuli ka itu. Heeh. Kopi pikiran anak teh. Nah. Kan bae kumaha Ari dewe. nganyuk ka itu. Meuli ke nu jauh. Karunya nu dagang. Da usaha sarua. Kalau dianyukan. Bener ka ditu wae. Heeh, rek ieu rek balanya. Tega. Kudu Tega mere naon nganyuk. siling? Hah? Tega naon? Karunya batur teh dagang. Modal saeutik dianyukan. Teh boga duit. Beli kanu jauh. Cik atuh make hate. Make hate. Karunya batur teh usaha sarua hayang duit. Bayar sok sabaraha minggu sakali bayar hutang. Teh bayaran. Sebulan sakali. Ah. Astagfirullahaladzim. Ieu batur teh balanya unggal poe dianyukan ku maneh. Rek kumaha? Balik deui ka itu. Lain ka heula si lain ieu teh pan duit-duit dewek gerheg nya ngameka dewek ka Duit siling. maneh. Heeh. Itu ge boga hak. Dina duit maneh kudu bayar hutang. Sok. Rek kumaha? Hah? Itu teh duit teh ya. Duit maneh teh. Kudu ke warung itu. Karunya balik deui. Ah jadi aing nu dicare. Lain dicarekan karunya. Sok. Anu balanya ka itu kanu jauh. Itu teh nunungwan, keur balanya diisukan. Sok, nya. Maka jadi aing nu dicarekan. Teu harti bebejak aing mah deh. Oh, wah, ini teh ke warung teh. Tidak, kemana balanya? Jauh-jauh teh. Beh. Mana di balanya teh? Teuing kalau aing dipegat ku jelema kalau ka dicarekan sih kentung teh puguh-puguh. Carekan beda naon? Hah? Carekan beda naon? Heuh teuing cenah ari nganyuk cenah ka warung ieu cenah ari meuli ka warung itu. Atuh dah heueuh meureun. Lah teuing si lain urang ka ditu. Lah, ngaco. Aing mah kan dicarekan teh Ini hieu. urusan mana meureun kumaha-kumaha kitu mah? Lanjung we babeh atuh lah. Oke, urang ke kali teh. Heeh. Ah, beh, di mana kalau nyarekan ka dewek. Oke, nyarekan dia cenah cek si Koroy. Nyarekan pedah naon? Pan itre ka warung balanya Heeh. ka warung itu Kumaha? anu deket pan aya di Lebak. Heeh. Mau diharap di situ, Hah? deket di mah. Mana naik ke mana tadi naik meuli naik nganyuk tadi ka itu. Nyarek meuli bae kok ditita ku si lain. Oh hari di ditu pan sok bayar hutang tara di ditu. Pan hutang di ditu. Ya. Atuh, meureunnan ari kitu mah ai kalau mau nganyuk di Lebaknya ai meuli ka dieu. Ya si lain kumaha lain bantuan dewek kalah nyalah-nyalahkeun da kah. Pan meureunnan kudu
sarua merenung di lemah kira kudu dibelian Ah. teman kurang anyuk Bener gitu. anu eta di anyukan we hungkulnya tempo meuli kan jauh nya. banyak jauh nya kudu hanya meuli merenya geus kan udah deket pandek meuli naik anyuk ge meureun mah kudu Munggo salah di dinya mah. Nah, aing bebe jakal dicarekan kuduan teh hari. Yang mana kan? Gitu tah. dia bebeja ka lebak manehanana dicarekan cenah Apa di tah kudu dinya balanya? anu teu urang teh minta Nah, itu cenah. Sedang siling muka ngebelaan batur. Aing nu dicarekan. kan urang sieun atuh ku si itu ieu urang sieun atuh pan bareng ku si itu Wah, edan. wayah na mana we manehna jadi korban Udah aing mah ngelawan bari nama. Jauh orang Sieun sarua aing. Wah, sieun lagi.